Nyadar orang ya Allah ya Rob, kudu kumaha atuh ieu. Jakos kieu tah nu panghebat-hebat makan jelema nu nyadar. Jelema teh lamun teu sadar padahal masalah. Ieu jelema edan ngaran. Geus kajen teh mah urusan negara, geus kajen teh mah urusan perekonomian gede. Kuari mah nyadar diri bae nu panghebat-hebatna pancak Imam Jalaluddin Rumi. Urang nyeungseurikeun ka diri urang, eta hebat. Ulah kabatur nyeungseurikeun ai urang teu diseungseurikeun ku urang-orangan. Diseungseurikeun urang nu hebat bae Imam Jalaluddin Rumi teh sok senyum sorangan, seuri sorangan nyeungseurikeun awak sorangan. Eta nu hebat mah. Sok geura temen pisan Haji Pendi. Kieu bae seuri sorangan. Kasenyum sorangan. Eta teh ulah disangka error, eta teh wali. Wali eta kos kitu. Ngan labas. Tetep kudu bakal grogol. Kan kuduna makan kieu urang teh. Ya Allah ya Rabb. Geus ulah pikiran batur ulah. Politik ulah di pikiran, ekonomi ulah pikiran, budaya ulah pikiran dunia pemerintahan, dunia gitu per DPR-an, per MPR-an, dunia perpolisian, per TNI, ulah urang mehelanan. Awak geus sabaraha taun sia teh awak hirup di dunia. Geus aya kan 60 tahun, saeutik deui ka target Kangjeng Nabi. Mun kurang mun leuwih-leuwih terserah. Geus loba babaturan sia awak anu geus barali ka alam barzah. Jadi gagah-gagah ge tetep bae sia teh bakal bae tetep bae. Gajeun ku kumaha ge eta teh pasti jasa. Aju ieu kuari neuleus sia awak. Kuduna makan geus lantip ibadah ka Gusti Allah umur sakieu. Geus ulah aya kegiatan-kegiatan urusan-urusan bangsa nu teu paruguh. Geus wajar sia teh ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Geus ulah loba kegiatan da geus kolot. Meureun dahar sanajan teu puasa ge nya etika pake ulah jukrem-jekrem teuing nya geus kolot ieu. Geus atur meureun waktu teh jam 7 jam 8 ka masjid salat duha. Terus kabelah dieuna meureun manteh salat duha teh meureun sajuz bae mah maca Quran atau maca sholawat pantes awak sia kos kitu tah. Engke terus berjamaah memeh zuhur teh minimal saparapat jam deui ka jam 12 geus aya di masjid kadanan sajam deui mah atau setengah jam pantes ya awak. Kitu kene asar komo magrib setengah jam deui saparapat jam deui geus aya di masjid ku pantes ya awak. Geus di magrib mah ulah balik ka isya. Tungguan naon mantak naon dimaca-maca sholawat atau zikir maca Quran sia mah geus kolot ulah ibrag-ibragan cara nu ngarora. Geus beres salat isya, geus beres witirna karak sia balik ka imah geus ulah loba omong brek langsung sare. Jeung geus kolot ieu maksudna engke jam 1 hudang deui. Eta bae ngamalkeun ayat suci Al-Qur'an wa minal laili fatahajjad bina nafilatal laka asa. Nah, geus itu ulah ngan sakadar dongengna bae ieu teh tahajud teh 2 rakaat atau 4 rakaat. Tuluy neuk sare deui saeutik sare deui ke hudang-hudang subuh. Kitu sia awak pantes lamun kos kitu jaga kolot. Gua hari masa balikna aju kieu hei sia kuduna makan kitu tawak saja. Tapi sia ieu isuk-isuk. Aju kadeuna sia mah tuh mutak-metak kos karang itu keneh bae. Jeung serikeun awak urang. Tolol sia awak goblok. Sia awak goblok tolol. Batur bagi saya di masjid zuhur teh atuh sia masih kene main catur kan. Sia awak goblok tolol di kampak sia gua. Bari mawa kampak letik urang nan. Si awak goblok tolol. Masyaallah si awak ngadenge di ditu aya awewe salakina maot terus siapan eta pan geus dirong bae. Sakumaha ucing garong.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Parah. Tiluna 7 lagi geus teu diondang deui datang bae ka ditu teh. Horenganan lain deuk lahlil. Sama deuk ngintip bae baru ka ditu. Matang puluh lagi ditanyakeun bae iraha matang puluh. Jaka tatangga mah nu pae teh tilok ngomong terus kitu. Horenganan aya harongan eta kan seung-seurikeun awak. Ih, si awak goblok, tolol. Ira gaji sia poe nyawa. Kudu mah kan seurikeun awak sorangan. Batur jujur kudu mah seserian teh ih awak ai batur bisa jujur ai sia teh bisa jujur kunaon sia ke batur ka surga sia ka neraka tah kudu bisa kitu tah hirup teh tah di sekolot mah sebenarnya mah kos kitu insyaallah batur mah bisa ngaji kitu ai sia teu daek ngaji sakalina sia mah ngaji teh ka ditu ditihang bae maksudna lawan abeh nyalande bae gitu aya nu teu ditihang ge tapi pan kos kitu tah mah tambah lain ngaji tambah kos gitu mah setor banget be abe pajar awak sengsarikeun kan jawab sia dibere 24 jam ku Gusti Allah sampai sapeting teh tapi henteu pernah maca ayat-ayat aca kadanan atuh sajus awak sia teh ya Allah ya Rabbi sedengkeun anu bakal nungtun di akhirat teh pan ayat-ayat suci Al-Qur'an ayat suci Al-Qur'an teh engke teh pan diwujudkeun bakal jadi jelema kasep teh bakal haju ka urang teh nunungtun bae cek urang cep deuk ka mana kasep hayu ka ditu hayu ieu saha hayu engke ieu saha ieu teh Quran teh sok dibabaca masyaallah karim orang ieu Quran sok dibabaca eta nungtun urang terus mau ka surga kan inaheun kana hatena ya Allah tuh cak aja pengen heuh sia teh ditarungtun ku saha sia tuh kami mah boga ieu aing mah jauh nungtun. Nah, tuh keur di duniana domino malun. Tungtun ku sia domino tah. Bener bae balak genep datang. Hahaha. Ini Pepen ya. Hahaha. Ini siapa? Ini temanmu. Ilahin lah siapa eta? Opatan bae teh di juru. Iya. Langsung dicekel bae. Ka mana? Aing jahanam. Ye atuh daerah lain je. Geus disadiakeun tempatna di jahanam ayo. Masya Allah mereka bulu aing mah taib sebab tadi di dunia kadzdzaba bi ayati kita tuh kurang kuari pilih-pilih besi urang jadi pedagang sing hade besi urang jadi pemborong sing hade besi urang jadi petani sing hade ulah datang ka asup ka ayat ieu jelema nu pangzalim nama moal aya nu pangzalim nama kadzdzaba bi ayati jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta teh innahu la yuflihul mujrimun sanyana kalakuan yani moal bahagia jelema nu berdosa geus puguh dina katauhidan anu ngimankeun ana lain ka Allah mangerana lain ka Allah jelas eta mah musyikun kafirun eta mah moal bahagia na teh moal ka surga nomor kadua na jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu make aturan-aturan Allah di politik di ekonomi di budaya berbagai aturan-aturan teu make aturan Al-Qur'an eta mah la yuflihul mujrimun naudzubillah min setelah orang nyaho lalaunan introspeksi diri sabaraha tadi ke awak sia teh ieu teh di nagara hirup teh kuari makan teu neuleuk ka neraka engke makan berhadapan langsung ngagebur na neraka kuat sia mun dibeulem di neraka tanya awak sia teh ieu teh pejabat haju aturan dina nagarana ieu sia teu make aturan-aturan terserah bejakeun ka awak jing gambarkeun ku mata hate alam akhirat tentang hudang ti kubur giring ka masak timbang amal ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim ketika batur lalumpatan menuju surga nu hibar nu lompat nu leumpang
Haju urang tinggalin boro-boro di akhirat menuju surga. Cacak-cacak urang dek berangkat ke tanah suci bae geh. Ke tanah suci batur berangkat urang henteu sedihna luar biasa. Ketika datang ke Jidah batur geus diangkut ke Mekah, urang tinggalin sedihna luar biasa. Ieu kakarake kos kitu kesedihan urang ketika babaturan urang anu sebaya jeung urang geus kararawin geus boga anak, urang angel bae deui. Eta ge sarua bae awak sieu teh kunas-nas teuing. Baturan sia mah geus boga anak, geus boga naon sia can laku keneh bae. Ih goblok sia awak. Tolol sia awak, kurang naon sia. Jas sia atupan aing ngaca mah kitu jas sia teh sabaraha jeung di soler mah kasep sia geus sarua. Tah ieu carita kasedihan. Ieu engke di akhirat mah batur luhiber, batur lumpat, batur lempang, batur ngeson tapi datang. Urang tinggalin, awak sia teh tinggalin. Di sisi jahanam deuk kubahas sia. Gambarkan ku urang, masya Allah kari. Awak sia itu pedagang ke aya aturan ada kapan dina Al-Qur'an. Cek dagang sia teh bener apa henteu? Ieu teh seakan-akan sia teh kan keur nincak di jembatan. Ngagelok bae sia eta ka neraka. Introspeksi urang mumpung hirup keneh ieu teh. Aya keneh jeda waktu urang jang introspeksi diri. Urang teh ieu teh keur milih antara surga jeung neraka. Carana ieu introspeksi. Nah, eta nu paling hebat mah urang. Ibadah nu paling hebat cek Imam Jalaluddin Rumi, cek Tuan Syekh Abdul Qadir Rajab, cek para aulia-aulia Allah. Eta introspeksi, tafakur mun bahasa urang. Sia awak napakuran diri. Sia awak jeung sedikit diri eta. Pugu sia teh lain kiai kok hayang di kiai-kiai. Seserian awak urang. Awak aing di kiai-kiai ku batur padahal jalain kiai modok teu naon teh. Berarti akan awak aing tolol kan. Aju ka batur teh cium tangannya. Cium dong. Dibulak-balik bah. Eta geus jang modal jahanam geus aya di si eta. Urang mah teh introspeksi diri ya Allah ya Rabb. Awak sia teh naon atuh ieu derajatna naon atuh kamulyaanna. Komaha jeung hayang dimulia-mulia ku batur si awak. Nanaonan si awak batur mah tawadu pinter aya di nyana tapi teu ngarasa pinter gagah aya di mana tapi teu ngarasa gawe sugih aya di mana tapi teu ngarasa sugih ibadah ka Allah sakitu hebatna tapi ngarasa can bisa ibadah ku bisaan batur mah deh urang mah kakarek puasa Rajab bae ge budak di online-keun salah sia kieu ngomong teh mah dek online bae kabeh sanagaranya hueun kabeh. Masya Allah. Wallah alam puasa wallah henteu sebenarnya. Tuh. Iya kan? Kudu mah disumput-sumput. Sedekah tangan kanan kiri cek Kangjeng Nabi ulah nyahoeun. Eta teh maksudna naon kinayah ulah dibeja-beja. Ieu mah sedekah lain geura bikeun ke cenah jelema. Lain geura geus kumpul kabeh ka geus karumpul kabeh. Merena ge soting. Ya. Geus kos kitu geus teu bagus. Geus teu bagus. Mentak model toriko disutong-suting nah naon urusan batin. Kok dizohirkeun sih? Lain kitu. Jadi geus saralah. Mentak hasilna kuari toriko teh dunia hasilna dunia takabur, hasilna kuari jekrem, hasilna kuari pemarah, hasilna kuari sombong, hasilna kuari ribut. Toriko teh kos kitu. Naon eta? Salah langkah. Jadi aya aturan-aturan ieu syariat ieu toriko engke kalau komo geus dibere hakikat. Urang dibere hakikat kan kabeh ge berhakikat. Ya urang nyaritakeun hakikat ieu teh kan tajalli Allah. Tajalli Allah ieu teh Allah, Rahman Allah, Rahim Allah aya di urang kabeh. Ieu teh keur tajalli. Ya urang boga tanaga ti Allah, urang boga kersa ti Allah, urang boga kicep ti Allah, urang boga denge ti Allah, urang boga tanaga ti Allah, urang boga kahayang ti Allah. Atuh berarti kan ieu teh tajalli Allah asli nama. Ngan urang mah lantaran dihak di syariat teu meunang kos kitu. Ketika geus dibere mah urang ku Gusti Allah mer. Ya Allah ya Rabbi aing teh hiji teh jeung Allah orangana. Padahal mah jeung manusia, tapi perasaan jeung Allah. Ku sabab naon? Tajalli Allah. Eta kakarak ge judul, ke cara kadituna mus dibere, masyaallah. Urang sorangan ngarasakeun teh poho bisa sapoe urang embung keluar.
2 poe urang keur ngarasakeun nikmatna berhakikat teu hayang kapanggih jeung jelema teu hayang eta mah makhluk keur jeung Allah we nikmat jeung Allah geunaheun teu dipake ka aya ketika amprok jeung jelema asa lain jeung jelema asa jeung Allah lamun urang kos kitu dipake di syariat atuh sasar aing sasalaman sesama Allah kita sasalaman tolol pan goblok tuh eta beunang eta badak pagawean hakikat ulah dibeja-beja ka toriko ulah bebeja ka syariat bae cara urang penemuan di toriko loba engke teu meunang ngaranna ge batin engke dibere rasa ieu rasa itu rasa ya Allah ya ulah dibejakeun kecuali keur ngabahas hikam misalna ihya misalna atawa dipatali jeung Al-Qur'an patali jeung eta tuh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi horenganan eueuh nu pangzolimna kecuali nu kafir, jelema nu musyrik, jelema nu murtad, etalah pangzolimna jelema nu sesembahana lain Allah. Nomor kedua nu pangzolim-zolimna mah jelema nu teu make kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, berpolitik, berekonomi, berbudaya dan lain sebagainya teu make aturan Al-Qur'an eta nu pangzolim-zolim nama menurut nu bogana Allah Subhanahu wa taala nu disampaikan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu kurang ku ari kadenge horenganan kos kitu tinggal nur-nurna cahaya-cahaya ilahi anu nembus ke hati masing-masing datang ke mana keyakinan anak terserah mah kumaha Allah merena jeung kumaha urang narima